Kevin juara. Kela, urang abadikeun heula ke mamahnya. Aduh, hebat ieu mah. Urang selfie heula urang abadikeun. Sok foto heula. Aduh, Gusti. Kevin! Bang Bu TV. Assalamualaikum, Cek. Cek. Ya, saha? Aya naon, Neng? Cek, tadi abi mendakan si AA nuju duduanan sana Di mana? Di kafe. Si Astahiyam tingalikeun si rasakeun lamun balik ku aing mah. Nya kitu unggul atuh cenah, abi euy heula. Nya Neng sok mangan nuhun. Aing rasakeun si aing rek balik tingalikeun ka indung urang si Astahiyam. Assalamualaikum. Hah? Marana ieu teh. Marana ieu teh. Mah. Bapak uy. Lulus tunyung kita sebelum aing mah nyeri hati rek balik aing mah kangenan teh suka pokokna mah. Hari mama dia assalamualaikum teh mun dibuka. Ai papa geus di mana? Salaki datang teh jemput. Mau jemput jadi hati rek balik mama mah. Nah, beberapa teh rek ka mana deui? Balik mama mah. Rek balik ka mana sih mama Jadi geuning hate. atuh kumaha? Nyeri hati ku naon? Papa tadi di mana sok? Tos rapat mama. Rapat sok ngebohongan wae mama mah teh suka mama teh Ngabohong naon balik. ari mama sok? Ngabohong naon sok ngomong nu bener atuh. Ai papa tadi di mana sok ngaku? Tos rapat. Bohong sama teu aya nu nepikeun ka mama. Emang nepikeun naon? Tadi aya nang Mia ka dia bebeja ka mama cenah manggihan papa jeung awewe di kafe. Emang bener papa mah di kafe? Kan keur ngebahas proyek jeung si Bu Ratna. Ngabohongan wae ka pamajikan teh. Da mama teh teu ngeunah pa. Bohongan wae. Ngabohongan naon ari mama? Ye, dangukeun. Tong ada yang ti sisi gigir. Da apa meureun omongan ti sisi gigir mah kadang bener kadang henteu. Lolobana mah teu bener we. Ah, loba anu nyarita ka mama anu nepi-nepikeun minang nu manggihan papa. Rek papa teh kitu wae. Mama. Ye, Geus teu sanggup mama oge. Geus teu sanggup mama oge. Rek balik mama oge. asli tadi rek balik. Geus teu sanggup mama mah. Cicing pa tuh kudu nahan cicing mama mah rek balik. Geus teu sanggup mama mah cicing. Culkeun. Cicing mah tarik-tarik cicing. Mama mah rek balik cicing. Cicing tong nahan cicing. Mama kenal. Lapar gitu. Aduh. Kunaon dari mana? Lapar. Mana mati orok. Lapar aja lapar weh, pagadagan teh. Masak itu masak. Tadi inung mana masak sayur. Jangan kaburu beres. Yuk masak sorangan itu. Daek mah. Lieur gitu. Aku satak nih.
kurang uyah, aduh. Pak. Naon Iya di uyahan tapi kurang uyah wae. Mana Cik? Cobi. Kurang uyah. Tuh kan. Lain tadi uyahan acan. Tos tadi ge. Mana mah acan meureun. Sok lupa. Ieu aing uyahan tong asa-asa bak-bak. Aku cek. Tuh kan kurang uyah kene. Nah, tapi dah uyah Oke lah. Bisi kurang Pin Iya, uyah deui wae. Tuh kan. Teka rasa wae nya. Lain gitu bapak kieu ye. Kumaha? Astagfirullahaladzim. Pangset kelo geuningan pangset sia ngurus teh sendiri ka ini Gusti Allah. Kelvin sia teh Gusti ngurus teh bebatok sia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kevin tas uwi geningan. Anak mama hebat. Kevin juara. Kela, urang abadikeun heula kelaku mamanya. Aduh, hebat ieu mah. Urang selfie heula urang abadikeun. Sok foto heula. Duh, Gusti. Mama mah bangga Kevin jadi juara mah. Emang Kevin juara naon? Pasti lomba adannya. Lain lomba tahfidnya. Atau lomba cerdas cermatnya. Naon atuh? Naon ari mama, dari malah piala rerencangan anu nitip. Kevin, mama rek ka warung, pangnyahukeun bagernya. Nya mah kumaha carana? Carana beas sagelas, caina 3 gelas. Sok, mama ka warung heula. Capek. Atos Kevin. Atas mah nu diri pasak kene. Oh, punya kucing. Misal anu di warung teh geus wayah kieu mah. Nu kieu deui asin we, nyamal lah. Aya mama. Alah, cik misalnya gitu nyangguna teh. Cik kurang tempok, bisa teh. Ampun, Kevin! Kevin! Nah, ari maneh kumaha titah nyangu teh ku kolot teh Gusti? Kabalegan. Emang kunaon gitu? Maknya ieu titah nyangu kieu patut Gusti ya Allah. Nah hanya di titah tetara baleg ku kolot teh. Maknya ieu nyangu diasupkeun di gelas-gelasna. Kan cek mama, biasa gelas. Cai 3 gelas. Bener-bener teuing maneh teh. Oh. Wah!